geus kebiasaan TV aing teu waras. Oh, pemancarna balik. Keanginan gitu. Aduh. Lihat. Berarti kudu dipindahkeun. Pindahkeun kudu aya kapal. Kudu naik. Oh, jama-jama acan aing. Loh. Salah. Astagfirullah. Lari sia. Main tokau. Matak naon datang ke assalamualaikum. Dah si ieu Bang Holana tuh dah. Aduh, pampura mah poho deui. Jantungannya. Sing sia ge meureun jantung. Warah bangke na ka aing. Keur naon deh? Ieu Mekeun naon dia? Ngomekeun pemancar aing. mancar. TV aing teu waras. Lain pamancar meureun. Teu waras kumaha, Bah? Wah, gambaran. Gambaran. Heeh. Maksudna poek renyep apa kumaha eta? Pokona gambaran we eueuh. Ya, bisi eueuh gambaran teh ngeblank kumaha wan bareng TV. Meureun pemancarna salah malik. Lain pamancarna antena ieu mah nya. Antena nu kieu mah tuh dah lain pemancar. Pemancar. Antena. Kumaha? Nah, Nah, kenapa nya we? Beda. Antena jeung pemancar mah, Bah. aku mah aing we atuh. Heeh, nama. TV aing. Pemancar. Kumaha ini? Saboda teh nya tuh. Pemancar antena mah aing. Beda gitu, tapi beda, Bah. Pemancar jeung antena beda. Nya. Dengekeun Ari pemancar mah tah aya tadi stasiun. Stasiun pamancar Stasiun, ieu stasiun televisi. Heeh. Stasiun mah nu loba kareta tadi. Eta mah stasiun, Bah. Stasiun mah nu tempat main bal. Stadion eta mah. Aing mah TV ulah nguruskeun kitu. Di stasiunna aya pemancar mah ayana di Jakarta. Aya nu kieu mah antena paragi narima sinyal di stasiun di Jakarta kitu. Tah, jelas. Mah aing we lah. Make booster teh ieu. Tah, bener wi. Aya make booster teh ieu. Booster teh nu kotak itu. Nya, kan sia mah beuki ngaco. Cengeng Geus kawas ka jalma jahat ka aing. Maka bina-bina tuh. Kumaha maksud abah Bedaan teh? mah padah naon aing tewak buser. Abah, lain booster bah lain. Sok newakan jalma jahat. Booster, heuh, ai booster mah sok newakan jelema jahatnya. Eta mah booster. Iya mah booster. Kawas sia tewakeun buser. Abah mah ucap pusing kan. Booster anu pasangin warna beureum Eta jangan bantu nangkep sinyal eta. Nah, ngomong nu mantak sing jelas. Nah kurang jelas kumaha. Hari nu kota kitu aing ge make. Oh, make. Eta mah lain buser. Heueuh lain. Nu kitu mah ngaranna huaep. Wae kumaha. Huaep, huaep. UHF. Bahasa kerjaan cek aing. UHF bah. Lain UHF naon. Bagus ganti ngaranna. Lah, tiba lagi eta. Diganti iraha tuh. Kurang. Make, Make. Terus ieu nganangger teu waras. teu waras keneh wae. Kudu kumaha tuh ieu we? Malikna salah meureun. Hah? Malikna salah. Ah, geus dibolak-balik acan. Geus dibalikeun ka kaler kitu hade. Kaki dul. Duh hade. Adek cenah we. Geus Teu waras. hayang waras mah tuh. Robah atuh robah. Robah, Ayeuna malikna. posisina. Kapan geus nu acan teh kawetan. Balik. Angger mau waras bah. Dibalikeun ka wetan Ayeuna acan. kan dibulak-baliknya ka kaler ka kulon teu waras. Nya. Ayeuna mah ganti posisi. Jadi, Nah, nya. bener. Ya, TV na dikaluhurkeun, antena dikajerokeun. Waras. Mohan. Aku waras di irahana. Awal aja antena nih
Minta lah ngopo. TV-na di luar ka center gelap. Nah, aing Atuh da, geus kieu angger teu waras atuh kudu kumaha ieu teh. bener kan kusia bantuan aing neangan jalma ti tadi. Weh kudu kumaha ieu we atuh we. Ya aing teh penting lalago TV. Udah lanjut TV apa? Ya penting lalago TV mah aing apaan. Oh, tapi halus, Pak. Bener halus. Nambah non wawasan heuh. Betul. Kalau ki ulah katinggalin zaman. Apa nari TV teh Mas Mahedi? Ye. Saya di salah deui. Mas media. Media. Geus ganti deui ingat. Berarti ira ganti karena na we atuh di kumaha bawah ngomongnya kolot. Aing mesin kenan aja. Naon apan heuh? Mes media, Bah. Mes Mes media. media. Jadi yang urang heueuh apal berita-berita segala rupa gitu, Bah. Eta tina TV. Lain Mas Medi. Mes media. Mas media bener Masuk salah aing udah ngobrolna. Enggak, aing keur lalago bola bieu. Di mah. Lain di lapang. Ya heuh di mah urang dia. Mesin normal alus gambaran oge nya. Heeh. Keharti aing ku TV aing mah. Teu hati kumaha, Pak? Lamun lojo main bal. Oh. Mun lojo main bal loba out TV aing mah. Keluar wae. Heeh. Ada dan TV-nya sabaraha ini. TV urang Oh. 14 in. Letik tuh dah. Nah, Kurang lega ya dengan 14 mah letik mah meureun pantas loba out. jadi lapangna sapotong. Oh, ke bawah bisa potong. Paingan loba out karena we. TV-na nu kurang gede tuh dah. Atuh loba out wae mah. Tah penting kamari aing lojo MU. Oh. Suka aing teh ning main goroyokan kitu. Ngegemplak. Oh, berarti final letik jadi karumpul. Nah, geuning kana TV-nya kurang gede. Jadi air letik mengarumpul pemainna di dinya. TV-na leutik teh nya tah mah. jadi kudu digedean. Ah, gedean tuh. Gedean tuh, Kalau Tina. tiga segitu. Jabat jiga nate main bal nate keur usum hujan. Nah, Ngerepiak. lo masih reman. Hujan. Oh, hujan. Hujan. Lain hujan di dituna sinyal. Di nu maneh lajo main bal penting. Alah, Jo. Hujannya. Betul tadi nu urang mah. Man, Bet alus. nu urang mah beda. Beda. Jadi beda kitunya iwi. Hanya jadi wawarehan. Teu ngarti ah. Lain nu abah teh dah hujan meureun ieu sinyal antenana butut ai kitu. Oh. Kahujanan di dieuna. Jadi kudu dibenerkeun. Ya kudu dibenerkeun TV-na digedean. TV-na gedean, antenana benerkeun, gitu ngarah alus. Jadi lalajona genan leluasa, Bah. Oh. Geus satu aing rek pesan isuk ganti. TV-na diganti. Halus itu ganti. Pesen ka mana, Bah? Pang mesenkeun ku sia. Ka mana? Ka mana we atuh? Mungkin ke asinan. Tapi ya kan kita Abah mahnya sok senajan 14 in. Tapi Abah boga Bet aya. halus, Bah. Uing mah lenas banget TV teh. Lenas kumaha? Lenas leuwih. Lenas, giriritan lenas. Lunas. Ya lenasnya leungit, Bah. Leungit Heuh. dijual siapa pakai mayar hutang. Cik ingenan. Tanah hutang. Lain dijual. Lain. Aya nu maling. Maling cenah. Aya nu maling, Bah. Nu ngabangsat. Heeh. Nah, keur aya nu ngabangsat ayo kitu maneh keur ka mana? Ji, kapan? Uing teh keur lalajau TV di tatangga. Heeh. Leungitna teh. Leungitna teh pas ka imah TV eueuh. Leungit. Gitu. Leungit TV teh. Aya nu maling. Heeh. Nah atuh maneh kalah ulin ka tetangga keur naon? Kapan kita lalajau TV di tatangga? Ka tetangga teh keur lalajo TV. Heeh. Di tatangga. Ning lalajo TV ka tetangga pan boga manehnya. Kapan, Pak? TV-na aya nu maling. Heeh, sia keur ka mana aya nu maling. Keur lalajau TV di tatangga. Nah atuh sia lalajo ka tetangga. Apan boga TV ge di imah. Aya nu maling, Bah.
aya nu Keur maling. ka mana sia lalajo TV eta kan? Keur lalajo TV di tatangga. Apaan gablek sia di imah ieu TV? Oh, sebelah TV teh aya nu maling, Bah. TV teh aya nu maling. Mana aya nu maling maneh keur di mana aya nu malingna? Keur lalajo TV di Di mana? tatangga. Nah atuh sia lalajo ka tatangga apaan TV di imah ya? Kan aya nu maling. Aya nu maling. Tapi aya untung nggak, Bah? Ning di paling TV untung. Untung. Rugi. Nah rugi kumaha. Untungna eta tinggalin tiluin TV teh. Ku bangsat. Heeh, kan kabehna teh 17-in. Jadi nu leungit ngan ukur 14-in. nyesa tiluin. Nyesa tiluin di imah. Haha, leheung cing teh lah aya keneh keun aya nu malingah. Bisa keneh lalajo TV cing teh tiluin tah. Nya, Gitu. teu dibawa kabeh. Henteu ku bangsa. Aya bangsat nungtutan kitu nya we. Kasihan pisan bangsat. Aya untungna. Cuman aya cuman deui we, Bang. Nah, Anu tiluin eta ya. nya kan dioprek ku budak tah keur ting main naon lah Nu gitu. mana nu Nu tiluin. tiluin teh. Ting ragrag ting kumaha. Pepeus tah nu duain tinggal sain ayeuna teh dieu mah. Oh, tinggal sain. Oh. Poingan tadi gaya liwat ka ditu mawa parab. Marit. Iya sisa. Hah? Bangsa ieu eta mah. Oh, si sain. Sarwakeun jeung TV jama marab. Apaan teh? Kago kelieur aing malah. Heeh. Geus aya Ya mah kalah loba heureui. Sudah musimkeun tuh Mah dah. bodoh bodoh. tuh dah. Kawas lucu wae. Ini yang dikumatin ieu dah antena, Bang. Pinahkeun. Hah? Pinahkeun. Sok atuh we ucang ilikan hal TV nanti jero bisi kumaha-kumaha. Diputarkeun heula TV-na. Lain putih diilikan heueuh. Heeh. Nya, Bah. Dagang di dia tuh abahnya. Nya. Lain naon sia rek ka mana benerkan. Ilikan ka jero heula TV-na. Nah, Assalamualaikum. Salam.